Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku. Salam interaksi. Ayeuna abi posisi nuju aya di Bagenit, nuju Ameng sobat-sobatku. Nyungkeun dukungana, nyungkeun supportna kanggo sobat-sobat nu aya di mananya. Saling support, saling dukung, saling sapa, sopan santunnya sobat. Ayeuna abi nuju ninggalan danau nya panginten sobat-sobat. Danau nu di ditu nu di mana we, yang penting mah sae pangintennya sobat-sobat dimanapun berada. Abi ka sobat-sobatnya mudah-mudahan sobat disehatkan selalu, dilancarkan rezekina segala rupana nya panginten sobat nya ki urang mah nya saling dukung wae nya bade di mana-mana oge nya intina mah saling support lah kanggo baraya-baraya nu dimanapun berada. Da keseharian abi mah kieu nya naon deui kitu da ayeuna meureun ngonten ngonten naon kitunya palingnya ngonten kieu we, ngonten hiburan, ngonten bodor, ngonten Sunda Indonesia lah gitu dicampurnya teh sawios sobat-sobatnya yang penting sobat-sobat terhibur abi nuju di dieu bade nuju di mana-mana oge bade di jalan Pak Amprok gitunya saling sapa panginten gitu, saling edukasi, saling bikin konten nu terhibur gitunya panginten bilih pendak di mana-mana pun nya tong hilap gitunya dijagi nya silaturahmina kanggo sobat-sobat tong hilap oge nya sobat-sobat senyum sapa salamna kedah dijalankannya sobat-sobatnya supaya saling menghargai gitunya panginten sobat-sobat tong sampai ya saling membuli satu sama lain. Misalkan teh saya bikin konten iya sobat bikin konten iya ulah gitunya gitu, saling support saling dukung kumaha carana iya akun tiasa FYP gitunya kanggo sobat-sobatnya kieu lah ngobrol oge nya saaya-aya gitu pangintennya da tadi aya-aya panginten sobatnya. Dan mudah-mudahan sobat-sobat anu nonton ya terhibur gitu kanggo konten abi nu saaya ieu da abi ka dieu ceritana nuju hoyong ninggalan gitu sobat, pemandangan nu sae, alam nu sae gitu pangintennya nya di dia lumayan gitu sobatnya bilih bade mampir ka dieu hayu urang ngopi bareng nongkrong bareng gitunya. Salam akal sehat kanggo sobat-sobat selalu disehatkan segala rupana nya meureun di abi sakitu panginten sobat da ayeuna curhat naon deui panginten sobatnya da kieu dengan abi mah saya aya panginten paling di abi mah sakitu meureun nya teu panjang lebar nya nyungkeun dihapunten nya bilih aya salah kata ti abi da abi saukur konten hiburan konten saya aya konten bodor Sunda pangintennya abi ka sobat-sobat nitip tong hilap salam interaksina nya kanggo sobat-sobat wios we ya abi konten bilih goreng atau kumaha kan intina mah saling support saling dukung gitunya. Pangitan ti abi sakitu sobat mohon maafnya bila kata ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.